geratan takan kumaha cenah dua dampak panangan tobat hatinya kadep ka Gusti nomor pengalam leres salajeng prak ngadu sing usuk sing sanyana dedeh urang dia leres pasrah sumerang nutup karamendenya tobat gerak pamprakeun dua dampal panangan hati nyangarep ka Gusti nomor beng Allah prak ngadua sing husu sing saknyana pasrah sumerah nutup karamean dunya sugan teh teu ngintip risugan urang sora maneh nu alus teh Gusti da Gusti kumaha cenah habis sadaya dadah kagungan Gusti tobat salajengna hirupna abi adang mang mautna hirupna hamdi mang adang mautna abdi muga dirahmat ku Gusti rahmat Gusti 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 kumaha cenah abdi sadaya kagungan Gusti leres hirupna abdi mautna abdi muga dirahmat ku Gusti rahmat Gusti leres salajengna demi wanci satemena urang aya dina rugi kahaep leres pisan demi wanci satemena urang aya dina rugi salajengna demi wanci satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi Iwanu iman iwanu soleh nusilih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nusilih wasiatan dina kasobaran salajengna cenah demi wanci satemena jamaah aya dina rugi ode leres pisan eta teh demi wanci satemena jalma aya dina rugi leres iwal anu iman iwan nu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh
silih wasiatan dina kasobaran. Allahumma sholli ala Nabiul Hasimi Muhammadi wa alihi wasahim taslima. Allahumma sholli ala Nabiul Hasimi Muhammadi wa alihi wasahim taslima. cing salajengna cenah. Ya pangeran sembaheun urang sadaya Leres muka rahmat jeung salawat dulur nya limpahkeun ka Kangjeng Nabi salajengna cenah. Rasul Allah tereh Bani Hasyim Muhammad sakulah waragi karobatna sahabatna pon kitu abdi sadaya. Tobat cing. Kawitan Rasa kawitan we. Mungguh king urang manusia nu hirup di alam dunia. Aduh halah iya Jika menikah ngaharakang aduh hiyo si juri dipakai nu hirup di alam salajengna cenah teras salajengna sok terat lajengkeun iman sholat modal suci alus salakuan empuh di dodo Kang Aep nya ciri jalma nu saja hati nado acan haben kikituan ciri jalma nu saja hati nado urang dieu pasien jalan Saha? saha we nu ka dieu Agun mah acan ieu keur nukeurkeun heula. ujung ngukurkeun boting Kang Aep heula ka dieu nu bae Aep sabaraha we Ampun. Naon ai maneh Oden ah. Sajati ilmu ti Gusti mawana sing hati-hati Odet adang ayeuna mah. Leres. kumaha cenah Sing hati-hati ciri jalma nu sajati. tobat Sajati ilmu ti Gusti mawana sing hati-hati ucap lama sing surti pikiran percaya dawuh pangeran. tobat Can ka dieu Odet. acan kayak Aep ge keur nyisi heula Pangeran nado nyadet nyaha Nyadang. tuturuti teuing Hodang iluan atuh. Pangeran urang sada Gusti Allah anu mulya dedeuh tobat mulyana hadis jeung Quran nuduhkeun jalan pangeran keur mepes rasa sorangan sangkan tiis pipikiran tobat
pun anu bager leres rumingkang di bumi alam tobat Ay. dan mewawayangan bae ulanya Pak Haji Ade Ya. ulanya kasasalampan Ay. nafsu nu bakal gaduh badan anu katempuhan leres beli daging ti Batawi dibawa ke Singaparana nya judang jeding kasalaki hayangeun eusi calana Srok biola caulam pening karoning leres kertosna ngagosrok bujur mitoha astagfirullahaladzim tepi ka boleger koneng boboko mah urang Depok nya Leres. boboko buatan Garut alpukat di Padalarang tak iya mah jika alus aya pada larangan ya Hade gimana? bobogohan jeung nu burut astagfirullahaladzim asaka gencet buntelan